Gara-gara sebelah kampung FYP kemarin banyak yang nanyain teteh lokasi di mana. Ada loba pisan yang nanyain kayak gitu teh. Aku jawab aja ya. Lokasinya ada di Garut Bayongbong ya guys. Desa Situsari, Kampung Cigangsa City, Besti. Terus ada yang DM kayak gini. Teteh aku lagi nyiram, pengen seblak kayak gitu. Bararingung teh Besti, kalau gak dilaksanain ntar bayinya ngacai. Ari dilaksanain atuh udah jauh ya teh Besti. Wayah nawe tetehnya semoga mangga ngacai. Sing sabar we teteh ya tuh tingali we ieu tah dihadiahkeun dihususkeun keur teteh nu nyiram. Cocok ieu mah tuh keur nu nyiram mah. Lain maksud ngabibita tuh da ringis dikumahakeun dalam mun deukeut mah dilaksanakeun we. Tah seblak ayeuna mah versi makronina teh dikriuk cenah tuh. Euleuh ujug-ujug asak we teh si seblak teh Besti. Langsung aja diwadahin. Terus we di plating tuh cek Chef Juna mah cenah. I love you Chef Juna. Pokona mah ngefans we ke Chef Juna.